Hayu Besti, tuh ieu teh nya nyaho-nyaho keur geus ngagoreng tahu we jeung tahuna teh geus asak ieu teh. Tinggal diangkat teh ayeuna deuk ngagoreng lauk ieu teh tuh boga lauk nila nya. Tinggal digoreng balikeun ieu teh nya laukna tuh. Ieu teh si lauk nilana teh nya rek dimasak kuah kuning. Heg sing lada si kuahna teh cengekan sing loba tuh geus asak ieu teh balikeun ieu teh nya tuh. Geus kieu mah parinkeun ieu teh minyakna tah ka dieu ieu teh make minyak jalantah nu bieu tilas ngagoreng lauk tuh. Bumbuna geus di blender ieu teh bumbuna teh make bawang beureum, bawang bodas, cengek, jeung kunir ieu teh tah. Pakean tambah ku salam, laja, jeung sereh, cai anu sing loba tuh. Geus ngagolak ieu mah nya Besti tuh tinggal ditambahan bumbu we nya ku uyah, kaldu, penyedap biasa bumbuna mah kitu nya da teu aneh-aneh. Asupkeun we ieu si laukna. Tah balikeun we nya laukna teh nya kedeung deui oge asak. Mun geus kieu mah nya tinggal dibere bawang daun jeung tomat meh seger tuh. Geus asak we ieu teh nya tah pareuman we si komporna teh tuh parinkeun ka dieu. Kana panci tuh. Hayu Besti nuhun tos nongton videona.